ketika urang ningali nu keberkahan iya langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh iyalah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon. Masya Allah menang saminggu hejo ngeplok kadele ku urang jembar rasaan hateten nelepas sawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa caina ngemplang telila di pelakan pare hejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian Masya Allah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah dituna aya lele segala aya gabus Masya Allah ningali di solokan-solokan anak ya Karim eta mah lele rombongan pika-pitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah dituna mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah henteu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah geus mang ditau ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datangna ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinuh barokah. Ya Allah ya Rabbi mancing cari tanah cek asal diturunkan pancing tabut asal turunkan pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 tuh menang hiji acan keberkah teh ngaranna kos itu tah lamun urang tangga ka luhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan anu bagus lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia ada lain mega konde mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi ka manakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah malaikat anu mamawa angin malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing iyalah angin hujan teh kitu heula sanggeus takos kitu tengke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomikeun mah heula tidinya ke aya guludug nah bakal aya kilat ngegenyai nyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teh jauheun teh budak di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teh nyahoeun teh mah budak teh jauheun wal bejakeun wae ja teh jauheun odol-odolan di negara nyeun hujan sia emang kumaha gitu ye ulah panas teuing we semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh je hendak kula menanyakan hujan aya guludugan kiai ya sia rasakeun Gusti Allah ngajelaskeun tentang keberadaan negara setelah Allah merinci satu-satu negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah negara Yordania dengan Kangjeng Nabi Lut umatna teu ngimankeun dibalikeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud
Kangjeng Nabi Syuaib, jeung Nabi Nuh diutus, kemudian masyarakatna umatna teu percaya dibanjirkeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Jeung Nabi Soleh gitu keneh dibere angin ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Hud gitu keneh negara-negara nu pernah disiksa ku Allah, ya Palestina, ya Suria, Yordania, Yaman, ialah negara-negara anu kudu dijadikeun intibar ku urang, supaya dijadikeun barometer kacamata. Sangka negara urang ulah terjadi seperti eta. Sebab ketika Allah ngutus seorang nabi, ngutus seorang rasul, dibohongkeun ku umatna, siksa ku Allah. Nah, lain bae baheula dorojolna Kangjeng Nabi urang, ketika Kangjeng Nabi urang dibohongkeun ku umatna, awas cek Gusti Allah. Menutup kemungkinan siksa bakal datang sarua bae. Setelah Kangjeng Nabi urang pupus, dilanjutkan ku para khulafaur rasyidin, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia-aulia Allah. Aulia Allah teh seakan-akan utusan nu melanjutkan Kangjeng Nabi, kepanjangan tangan dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibohongkeun ku umatna, tunggu siksa sarua bae. Masya Allah. Nu mantak cek Gusti Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lamun bae ahli nagara anu ngabarohongkeun ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah, nyana ngimankeun ka Allah jeung ka para utusanana, di samping imankeun teh wattaqau, ngajaga nyana kana iman sieun besi kupur jeung maksiat, jauh tina kakupuran jeung permaksiatan. Lamun iman ka Allah, ngajaga iman, ngajauhan permaksiatan, ngajauhan perkefuran, Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka nagara tersebut teh kabarokahan-kabarokahan. Ti langit jeung ti bumi konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau. Bakal limpah ruah. Subur makmur loh jinawi. Lamun urang nyaritakeun barokah wa asal barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fisy. Tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu. Ketika urang ningali langit, langit pinuh barokah lantaran langit kahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi, boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ke jararadi, barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu, konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati mah. Lain pidauh gubernur, lain DPR, MPR jeung presiden. Ieu mah nu boga langit bumi katut eusina, nu boga dunia nyarita. Mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dua, amanu wat taqau, iman takwa. Ya Allah, dibaca nama hampang iman takwa, babari jasa iman takwa. Pemerintah galamun pidato teu jauh ti eta iman takwa, balik bae ka imah intip usia.
amanu wattaqau. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Kuari kaayaan di negara orang teh seperti kieu. Lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus. Lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun. Aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula. Lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan. Dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia ada lain mega konde. Mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah. Malaikat anu mamawa angin, malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing, ieulah angin. Hujan teh kitu heula. Sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomi keun mah heula. Didinya ke aya guludug. Nah, bakal aya kilat ngegenyai nyai. Ieu karak hujan mantep. Ieu mah teu puguh teu karu aya hujan. Ditanya aya hujan, ngeribis. Teu jauheun teh budak. Di mamang aya hujan aya gede cenah. Aya guludugan teu. Teu jauheun teh mah budak. Teu jauheun, wal bejakeun wae ja. Ya odol-odolan di negara nyin hujan sia. Emang kumaha gitu. Ulah panas teuing we semprot aku hujan. Tembak sekali nembak sabaraha juta teh. Anda kula nanyakeun, hujan aya, guludugan. Kiai. Ya sia. Rasakeun Gusti. Atuh kos kitu. Pada dasarnya hujan teh kos kitu. Sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna. Urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuh di jerona aya sabab. Urang deuk kala wudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal kaluar cai sia. Kudu diputerkeun teh aya sebab heula. Kitu gewe hujan. Lamun eta urang nu nyababanana hujan ge sarua. Panjang urang nyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan. Aya tah mah kos kitu. Poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha. Kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu. Urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak. Bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun ti Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara. Urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sia tuh tanya ka ieu. Wow henteu naon henteu. Emang bisa tuh nabi mah bisa. Wali ge bisa datang ka mana tahapanana. Emang kumaha kieu. Urang teh baheula roh teh can make baju. Ngaranna aya di alam lahut. Ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakean alam jabarut. Ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut, alam malaikat kudu make pakaian alam malakut. Ketika ia di alam malakut dek diturunkan ke alam mulki, ke alam orang make pakaian alam mulki mah pakaian jasad, ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu. Ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianna pakaian malaikat. Nah naon cenah teh kiai di jieuna di mana? Di jieuna di Taylor mana sia nyaritakeun Taylor. Dek mesen burung sia.
dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian-pakaian anak urang di alam mulki ngaranna ye alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad ngaranna ketika urang dek naik ka alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ka alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang dek naik ka alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dipawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril gigis teu bisaeun nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun ampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik masyaallah tidinya mah geus seuneunya hoiwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut ditaekeun ka alam jabarut ditaekeun ka alam lahut sedangkan Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah Kangjeng Nabi teh Rasulullahi uswatun hasanah contoh anu bagus geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun lain naik ka luhur langit bebas ka laut modar eta mah tuh kan berarti aya sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia untung aya kene jelema nu kos karar itu nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat teh ieu carita gede eta maksudna oh ono opo malaikat ti mau beureun di mah ono apa sih nakon-nakon begini malaikat ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak cak malaikatnya naon urusanana tuh sia hujan jeung teu mah urusan pangeran teh mendek nanya bae tapi mah rahasianya ulah dibejakeun ka jelema moal awas ieu mah kan urusan di alam malakut lamun sia turun ke alam jabarut ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang teh ulah beja moal atuh geus dibere nya ku malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebab nyanana geus bisa ninggalkeun ieu oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar belah dieuna Sayyidina Abu Bakar belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani belah dieuna Syekh Nawawi Tanara belah dieuna Syekh Asnawi Caringin belah dieuna Syekh Daud belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan di unggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut aya tuh leuweuh wae atuh ese negara acak-acaka ya Allah ya Rabbi masyaallah karim
lamun urang di zohir kuari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih budak tah kuari di SMP pakaian SMP kuari manehanana neuk digawe di desa make pakaian desa kuari neuk digawe di kecamatan make pakaian gara PNS kuari digawe di kabupaten make pakaian PNS tanggeus lain deui kuari bupati ge pakaian lain deui gubernur lain deui presiden lain deui aya pakaian-pakaianana di alam eta ge sarua masyaallah karim. Nah ieu maka jeung tamakeur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubahul hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu ya Allah ya Rabbi micenan eta ge seseleh micenan eta teh seseleh lainna lagaan nu mantak dibagilah di awak urang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul akba latifatul nafas latifatul qalb hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garoreng na dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli ya Allah ngomong mangeunah kapanggih bae jeung bupati dibere duit dilegleg iya hese dua deket tak kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah ya sombong cenah kuci aing waktu sombong bae mah waktu sombong bae kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanana henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teuk celi anjing lamun bisa husu celi naon anjing celi naon ge anjing lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua mun nyedek diteuk-teuk celi anjing bae mal bisa hus ekstrim ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim sadunya kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marahnya nama daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram ih cenah kos kitu mah moal maju teman nagara ih kos kitu haram pajukeun ku sia rodaan ku sia nagara dorong aing mah lain nyaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia dek nyaritakeun kamajuan mah tah mah apruk-aprukan ngaranna aing ge ngarti bons ya ceritakan kebersihan tuh ketika orang dibere ke pemerintah cokot dapil bala bagikan ke batu boleh didahar je sok kurang dahar je cenah kiai emang nu kitu henteu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya kalian sok aing ieu mah keur carita deui kebersihan tuh lamun urang salaman dibere bagikan ulai kaduhung maka kaduhung amat gede tuh malhusu teh basa bae mending leg-leg icet geus teh aing daya kitu keneh duit-duit anu urang rada mangmang ulah dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki cibet kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saetik urang masok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun di hareupeun tamu mah cemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set deuk kadeuleuh lah saeutik mah
cak tabu tebu hebat amat sama kiai geus zuhud jasa hebat karena dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saya tip jadi loba kuari dong tuh kuari mah boho itu biasa tah eta kan bloon eta kiai geus apa adanya bae gembul-gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareup jelema mah gembul bae batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyehol lazatna ibadah khususnya sholat atau kudu kos gitu kajian kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cakula cak Imam Ghazali kula menyambung lidah doang cek Syekh Athaillah nu boga hikam kula menyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah kula menyambung doang sekadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai na geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing aing ih engke beda urang lamun oh heuh nya surtil ngaranna filter beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya gitu bae eta mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang dimensi zahir awak urang dimensi batin roh dimensi jero qalbu dimensi jerona adalah sir aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tasawufan gene aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ka alam malakut pakaianna lain tingkahna ge lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ka alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala nah konsep negara supaya barokah 2 Allah nyebutkeun amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari neuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo neuleuh urang ke perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya nu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset nagara jang rakyat tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam
urang lamun polisi okos di alam luar, polisi malain orang Indonesia nya nama orang planet. Urang lamun abri kitu kene kota menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi, antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah. Komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa. Padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang. Kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun, nu salah disalahkeun, tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu, kulantaran lain kos kitu, masyarakat ngadenge pengacara teh geus tabu, masyarakat ngadenge hak hakim teh geus tabu, masyarakat ngadenge jaksa teh geus tabu, geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tuh. Lain deui teu berkah. Ketika orang ninggalin nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon. Masya Allah menang saminggu hejo ngeplok kadele ku urang jembar rarasaan hateten nelepas sawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa caina ngemplang telila di pelakan pare hejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian Masya Allah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah dituna aya lele segala aya gabus Masya Allah ningali di solokan-solokanana ya Karim eta melele rombongan pika-pitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah dituna mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah henteu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah geus mang ditau ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datangna ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinuh barokah. Ya Allah ya Rabbi mancing cari tanah cek asal diturunkan pancing kabut asal turunkan pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 tuh menang hiji jajan teu berkah teh ngaranna kos kitu tah loba teuing eupan batan menang ieu mah eupan hiji Masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya eupanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso eupanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kaduh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas dek balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngandongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aduh mana ngolosot deui teh kudu bebe jata kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya Karim udah jamun nyarita gadog geludug aya deui geludug nya turun deui hujan Masya Allah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah nu teu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta
kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebol munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna. Itulah keberkahan. Ayang berkah kos kitu konsepna naon kiai? Ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim. Mana? Ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu teh lolobana kumaha walakin kadzdzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat. Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan narareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah kuari anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu teu berkah ya kuari ya Allah ya Rabbi. Nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararaeh sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu paeh mejeunana Pakistan kamari 2.500 keur panas paeh kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh hitung ku sia teu kudu make kalkulator sabaraha ribu Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh dah pararaeh padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon-naon siksa mah geus kitu. Aya naon eta di India? Nu nyaho. Iwal ti jelema nu nyaho. Atuh heses yang masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari ieu jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah teu perlu kukuana dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh keneh di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh
kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi lu besinya nyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabara ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana ulah sadawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawahu urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu nagara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama duh lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun tanah jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan aku kudu ngaji mun teu ngaji pajar ngariung urang udah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malaikeun kunaon eta lantaran tadina dibacaan di doa aya TV mbungeun nya nama ngan deuleu doang paling ya ieu mah lu mantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi kunya ana dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngablaonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti ari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan unjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing
mentek ketika ya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig geus sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onam komplotan jurig kabeh burung Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alai isin wari istisqa urang deuk ngajak saha istisqa deuk ngajak saha pad istisqa mah instruksi ti pemerintah bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa deuk istisqa geun kitu heula ulah main jeger-jeger bae puasa heula 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu ulah ilu berangkat ku ari ka lapangan kiaina nu geus ikhlas buka izin ke Allah embe munding sapi bawa ke lapangan hayam bebek bawa ke ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa ke ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli salatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas. Sia teh teu ngarti sih. Di ngomong kumaha meureun. Sapi. Ditanya ku sapi nu seueur. Samohon panas. Bebek. Panas. Bo kabeh teh cicing panas. Pan Allah memperhatikan bosak toh hewan kabeh panas-panasan. Geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi. Sebab urang mah nonton TV sebab tah anu dianggap mah bebek wek. Cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia. Gusti sabodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah. Isi nu rek ari deuk isis kok embung. Sahabaturna isis kok. Sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan Kangjeng Nabi tah bungah luar biasa datang kan teu bisa balik di masjid hujan terus ngegebrek bae Kangjeng Nabi mah di masjid ieu pun Kangjeng Nabi balik hari Kangjeng Nabi teu bisa hujan tu bisa keraat ke hujan di keraat balik nyana ka ieu saminggu hujan bae saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyana Jumat deui jeung Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti kurang memang atau ambalah ya cak jalan teu kada jalan wajir Kangjeng Nabi langsung ngadoa adek returan hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi Masya Allah nah ieu wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas aya teh ge nutas daun ngaranna istisqa di nelayan di hareupeun nelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan. Itu ibadah ya orang mah pokona mah di mana tadi mana? Belum teh coba ngajawab. Kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik menang gajaran. Pan teu datang ka maksud teh mah datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu. Intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego.
Hah, kamari sia. Ngomong tahajud sia tuh. Coba ayo. Tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan. Tembung aing menuturkeun usara itu. Embung. Munuk ikhlas tu andieu karak daek. Atuh kiai bae, uai ge embung. Ieu bae konsepna laksanakeun amanuat taqau. Lamun hayang subur turun hujan ge urang kabehan. Di imah masing-masing tingkatkan iman urang, tingkatkan takwa urang, lobakeun tadarruk ka Gusti Allah, taubat ka Gusti Allah, penta masing-masing. Gusti abdi butuh cai sok, penta sakali dua kali. Ai istisqa teu bisa mamaning ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau. Bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah. Sakumaha Sayyidina Umar tawasul, sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu we Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat ge cak aing mah henteu mal ka dihujanan. Engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah. Masyaallah mentak ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah. Engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit nurunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi na horenganan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan be heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi kablah dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah dideleukeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut dementak lamun malaikat meneuleuh karoh roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh karoh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ke langit pupus itu bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendigi kabarieun heula kuntilanak meureun sabangsa manan kitu ge nya tak bisa deuleuh roh lain sabaragan berarti kan hamba Allah aya nu bisa contoh Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara ai Mutanam Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi ai Ki Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin ari Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir jeh nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleuh geus ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol urang mun zarah ngobrol Assalamualaikum woi apa kabar
baik-baik saja cengnya nanti. Oh iya, bagaimana di sana itu, bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya, ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol lah gitu-gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu, hayang pajar hebat, takol habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna gitu lain make ieu ngobrolna. Urang ngadang urang ngadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Terus ngobrol juga. Tek besi aya di kuburan nu ngahaneng. Eta okos naon eta? Geus ulah diberjakeun lah pokona mah. Eta jara keur ngobrol tah. Engke ge haju aya engke ge tah sejarah aya. Saya tadi ngahaneng kana beuh, masyaallah. Kunaon? Aing kapanggih jeung uyut. Uyut. Lain jeung malaikat lain, aing jeung uyut cakna teh. Terus mah dasar dukun beunang nyaho aing dukun nyaho lain cakna teh pokon uyut bae. Aya kapanggih jeung uyut urang. Tah jeung malaikat mah kos kitu, tek-tek bae. Kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Tuh kos gitulah lain make ieu. Lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu. Alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab urang kaambeul ku malaikat seungit, urang maca sholawat kaambeul, urang maca Quran kaambeul ku malaikat. Urang mah kadenge ku ceuli ieu, ku malaikat mah di luhur langit kadenge. Urang zikir tengah peuting malaikat nonton di luhur langit. Urang tahajud tengah peuting malaikat nonton. Nyahoeun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masyaallah nu mentak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja. Oi, si anu deuleu ge, kepeuting deuleu ditonton ku mana. Ijah. Malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung. Henteu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu. Henteu kudu, waduh di orbit teu kudu. Cak malaikat coba tatanggana deuleu, di nonton TV cak kana. Waduh, keur nonton bola. Malaikat yang ngobrol, pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat mah ngobrol. Malaikat, tama kiaina sih, kiai kos kitu tamanya. Urang turunan galedeg yuk. Malaikat, perintah ti Gusti Allah. Ieu keur carita, jauh kitu jangan teh sebenarnya mah. Urang berharap ka Gusti Allah mudah-mudahan urang jaga di akhirat dibere syafaatil uzma ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat doa Kiai Haji Supendi hujan bisa dipindahkan. Jadi lain hujan dieureunkeun tapi pindah pasti di hiji daerah aya nu ngagebreg hujan. Lamun aya nu kabanjiran tur aya nu kenteng nararagagan tinggal nuduhnya na bae. Pernah terjadi di Padarincang. Di Padarincang haul Ki Suhaimi hujan gede luar biasa. Akhirnya pas Kiai Haji Supendi ngadoa hujan reda, alhamdulillah. Etalah nu pernah terjadi babanjiran teh nu aya nu maot nu di mobil teh. Mantak ka polisi geus ulah hese-hese tinggal nangkep. Iya tapi ye sajam doang ge kurang ye hujan deui bakal. Sebab di ditu di kadia gede hujan ku urang itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, meme nyaritakeun maulid besi di Cilongok aya nu hajat di mana bae ya panggil ya. Maksudnya besi hayang eureun hujan ngan kukudangna gede. Ya nama
teu beunang teu diberkatan aju hujan di bae. Lamun urang kamari maulidan pertama di Asem, alhamdulillah nyaritakeun tentang bahwa Kangjeng Nabi urang eta ternyata horenganan leuwih ti heula. Diciptakeunana tur diangkat jadi nabi nabatan Kangjeng Nabi Adam alaihis. Diciptakeunana ti heula tapi diturunkeunana pandeuri. Dina kitab Taurat geus dijelaskeun bahwa engke bakal aya Nabi Isa alaihi salam. Zaman Kangjeng Nabi Musa agama ngaranna Yahudi. Kitabna Taurat nabina Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Di Taurat geus dijelaskeun bakal aya nabi ngaranna Isa. Di waktu turun Kangjeng Nabi Isa alhamdulillah agama ngaranna Nasrani. Kitabna Injil, nabina rasulna ialah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di kitab Injil geus diterangkeun berikut di kitab Taurat jeung Zabur engke bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nasrani teu salah di zamanna, Yahudi teu salah di zamanna. Ngan mun kuari di zaman Kangjeng Nabi Muhammad masih kene Nasrani jeung Yahudi atuh kadaluarsa. Kadaluarsa di zaman itu mah bener, di zaman kuari kurang bener sebab geus aya Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi nyaritakeun memeh Kangjeng Nabi turun teh aya zaman fatrah. Zaman fatrah teh zaman pegat syariat. Sabara tahun zaman fatrah 500 tahun. Di saat 500 tahun teh setelah Kangjeng Nabi Isa diangkat ke langit, jelema acak-acakan. Didinya Taurat dipake deui sawareh ku Yahudi, Injil diteruskeun sawareh ku Nasrani. Dimodif, ditahrif, dirubah kumaha kahayang. Akibatna 500 tahun tersebut teh masya Allah nu mabok ambalaya, kacilongok nu mabok. Tatangga Rusdi marabu, tatangga Haji Masuri marabu. Si Endul manggeus bogoh, tama biangna, nyana pengedarna, cepukna nyana. Sial teh si Endul. Aduh, frustasi gara-gara ngabengkel hese. Jadi cepu. Tewa kabek. Tuh, itu mabok di zaman Patra diteruskan kurang Cilongok. Ngan untung lain orang Cilongok asli, KTP nama nu Lampung, anu Palembang, orang Cilongok nama leuwih ti heula. Gusti Allah nu agung asa zaman Patra, baheula zaman Patra seperti kitu. Orok mabok, remaji mabok, geus puguh kolot. Etalah zaman Patra, jelas syariat. Asal geus mabok bae atuh geus. Kabelah ditu nanuelan simba. Ya Allah, ya Rabb. Jadi di zaman Patra mah percis kos hewan.
aya geja kotok endogan aju nijileng leman kemudian megar terus di paraban ku indungna gede anakna jadi jago tekebal indungna ditumpakan sial tak kotok Masya Allah atuh kunaon di Cilongok jadi kos kitu kuari na'udzubillah min dan lain di Cilongok ieu Cilongok itu Cilongok ieu memang biangna Gusti Allah lu agung zaman patrah seperti gitu embe reuneuh anakan paraban ku indungna gede embe lalaki embe na ngomong ke mana mak tiris mah siap ke emak ih mah tiris neangan sejen lain gitu mah mendingan emak bae lindek mama sial tak embe goblok ya Allah ya Rabbi atuh neangan ka itu cek seman ulah di dieu gili bedan di aing baik lah mak si mana nonggeng deui sial ya Allah ya Rabbi eta zaman patrah mah seperti eta anak ka emak emak ka anak bapak ka anak dan selanjutnya eueuh syariat patrah ngaranna ge Masya Allah karim kunaon haju dilanjut ke zaman ayeuna zaman patrah eueuh syariat lumayan gapleh ambalai judi eta endul nu mantak gendut balak genep malulu ya Allah cimplong kunyana dileg-legan mantak eta lamun ngising deuleu ge waduh nah iyalah zaman patrah geus araya kabeh kuari nu ngaran mabok zaman patrah hambalaya berjamaah saimah sakampungna kemudian zina kitu keneh zaman patrah mah kitu keneh judi luar biasa pembunuhan nu mantap nyana di ditu nyieun kapilah makin loba kapilah makin kuat nyana persatuanana ketika kuat persatuanana nyana ngadominasi ka rombongan jeung kapilah anu leuwih leutik dijadikeun mangsa lah kapilah nu leutik ku kapilah anu gede teu aya hukum syariat nu aya adalah hukum kekuatan disebut rimba mana nu kuat mana nu gagah etalah nu menang kitulah seputar zaman fatrah perlu dikanyahokeun memeh turun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaranna zaman fatrah saat di negara unggal negara sadunia teu jelas leuwih-leuwih di Saudi Arabia Jaziratul Arab dimimiti Mekah, Madinah, Syria, Baghdad, Yaman terus jelas maka tanggal 20 April tahun 571 hari Senin Allah ngalahirkan seorang manusia afdalul makhluqat Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nuti ditunati Kangjeng Nabi Adam terus ka Kangjeng Nabi sis naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zukriyah wa khusuhal qaribul mujibu bi an takuna ummal lil Mustafa terus pindah min karimin ila karimin wa min syarifin ila syarifin pindah datanglah ka Sayyid Abdullah ketika Sayyid Abdullah sperma Kangjeng Nabi aya di dirina eta Sayyid Abdullah Masya Allah kasep biasa aya sperma Kangjeng nu bakal dijatuhkeun ka Siti Aminah Masya Allah eta awewe teh teu kuat hayang neuli Sayyid Abdullah datang ka ngaririntip aya nu teu dahar sapoe sapeting asal neuli Sayyid Abdullah seubeuh
aya nu dua poeda penting asal neuleuh Said Abdullah bengge seubeuh bae ku kasep-kasepna lapar leungit neuleuh kasepna Said Abdullah lain Said Abdullah tapi aya calon Kangjeng Nabi nu aya di pundakna nu aya di punggungna kabawa ka asep awewe anu saminggu teu dahar asal lapar neuleuh beungeutna seubeuh asal lapar neuleuh beungeutna wareg masyaallah ialah keistimewaan Kangjeng Nabi urang kakarak aya di awak Said Abdullah bae geus kos kitu sabalikna urang keur seubeuh neuleuh haji pendek masyaallah lapar haju neuleuh haji Masuri waduh tambahnya laparnya belum eta bagus itu sabalikna teh mah urang keur seubeuh neuleuh haji Masuri masyaallah azana henek teh henek kitu aya nu kos kitu jelemanya diciptakeun ku Gusti Allah asal neuleuh henek geus bungkus ieu mah leuh macem-macem sakitu dijasan ya tuh tetep enak bae masyaallah kari nah iyalah Said Abdullah begitu Said Abdullah langsung nikah jeung Siti Aminah kemudian jima pindahlah sperma ka rahim Siti Aminah ngahiji jeung ovum ngadadak Siti Aminah pikarsepeun jelema eueuh jelema anu henteu seneng ningali Siti Aminah resep mantak awewe lamun keur hamil kadeleuna geulis kadeleuna geulis bae heran budak santri mah hajuna resep kan reuneuh bae heran atuh ka kebo-kebo reuneuh resep budak santri mah sia jasa meureun kebona eta geulis meureun anakna asal deuleu nu reuneuh bae ya Allah ya Rabbi geulis amat tak kebo atuh ciuman ku si Allah lamun aya awewe reuneuh teh beda sinaran Siti Aminah luar biasa gelisna ka bina-bina Masya Allah karim dicaritakeun terus dina berjanji mah bulan kahiji bulan kadua bulan katilu bulan kaopat bulan kalima sampai bulan kasalapan hartina per bulana ieu kadatangan nabi impian-impiana kapanggih para nabi eta lah nu sok ngayuni ngaranna mentak lamun awewe keur hamil teh ngimpina aya nu ngimpi kaisingan kotok ieu teh kotok anakna bakalna ieu teh kotok ieu teh kotok teh kotok mah pan boro-boro di ditu di meja ge dicempal bae pan teh kotok di kursi dicempal tah lamun aya jelema geus ieu teh kotok geus kajen teuing di imah sorangan ku indungna nyingkir sia ieu teh kotok eta geus kubuh babaturan disingkir-singkirkeun bae teteh yuni teh kotok nu bagus mah yuni kembang mantak tandian ku kembang jadi dukun ieu mah tuh supaya bagus lain kitu keur hamil bacaanlah ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim terutama salakina pamajikanna hamil sok ngedengeng bacaan ku salakina udah pakai baju geus waduh ti lahiran ieu mah Masya Allah dek dibere jampe ya set bacaan وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها sampai selesai tiupkeun kuari ti dia ti luhur heula ka handap atuh geus sakitu kumaha kuari bacaan deui وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين tiupkeun kuari teh handap
Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Sampai nu tadi wari tilu ka dieu gede ka handap. Rada leuwihan saeutik. Leuwihan. Maksudna abeh babari kaluarna, abeh ngeunaheun, abeh ulah aya kendala. Eta jampena catet eta. Di samping keur hamil bacalah surat Yusuf, abeh kasep kos Kangjeng Nabi Yusuf. Kangjeng Nabi Yusuf kan kasep ibarat samangka dibelah dua, sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah deui kabehan urang kabehan. Itu untung Rusia irungan ge. Petet-petet gitu sabelah samangka ku kabehan urang, Masya Allah. Tuh Kangjeng Nabi Yusuf mah samangka sabelah ku sorangan. Loba nu kaedan-edanan ku Kangjeng Nabi Yusuf. Masya Allah. Nah ieu awewe seringan maca surat Yusuf salakina gitu kene. Seringan maca surat Maryam. Nah nu tadi etalah jampe paranti nu hamil. Siti Aminah ditanya, kumaha ieu ketika hamil apakah karasa hamil teu karasa nanaon? Sugan karasa berat. Masya Allah cek Siti Aminah teu pernah ngarasakeun berat saeutik ketika cek. Walamma tamma min hamlihi syahrani ila masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah. Barang 2 bulan Siti Aminah hamil ya Karim, Sayyid Abdullah na wafat. Maut Sayyid Abdullah nu kasep teh di Madinah. Budak di jero beuteung geus teu boga bapa. Pinabieun pi rasulin Allah nu ngatur boro-boro harta kakayaan, bapana ge maot di Madinah. Kumaha Siti Aminah ketika maot ngadoa langsung ka Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti Maha Sagala-gala. Tumpuan abdi salaki anu direncanakeun ku abdi bakal ngurusan anak, tapi kehendak Gusti lain. Abdi pasrah segala rupa ka Gusti, nyanggakeun sadaya-daya mungkin ieulah anu terbaik pikeun abdi jeung anak abdi. Seuri Siti Aminah. Seuri sugan ceurik Siti Aminah henteu pasrah ka Gusti Allah. Percis ku Sunan Cilongok we kitu. Sunan Cilongok kitu tenang we. Sia kurang seserian we geus boga nu anyar. Sial jasa orang Cilongok pisan. Orenganan selingkuh. Nauzubillah min dzalik. Kontu tama intermezzo tah. Tuh, setelah selanjutnya dan selanjutnya ialah lahirlah Kangjeng Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin sakumaha tadi dicaritakan. Begitu borosot lahir ke dunia, sinar cahaya nyorot saimah-imah terus kaluhur. Urang Mekah kaget aya cahaya anu luar biasa. Lamun urang geus ka Mekah, ieu Masjidil Haram Baitullah naik ke arah wetan, eta di dinya aya Maulid Nabi. Tempat lahirna Kangjeng Nabi masih aya ayeuna. Didoser geus puluhan kali didoser dek dileungitkeun ku pemerintahan Saudi Arabia, potong doserna. Urang Arab kan Wahabi. Nya nama teu percaya kana karomah-karomah. Nya nama teu percaya kana leluhur-leluhur kos karar itu dek dipiceun. Tapi kersaning Gusti doser parotong bae. Nah, ti kerajaan Salman nu ayeuna bakal berubah insyaallah. Saudi Arabia kuari dek berubah menjadi Sunni. Wahabi bakal dipiceun mun ieu kesampean insyaallah. Jadi engke bakalna urang mun ka Mekah ngeunaheun ziarah. Haji Mazuri mah keur bagi ziarah di Mekahna, haji ku Wahabi diulah-ulah atuh kamayangan sakjana.
aing mangeunaan tapi engke mah bebas jarah insyaallah kuari anu di penjara geus 200 pangeran tembak geus genep pangeran bahkan masih kene aya 100 pangeran bakal di penjara iyalah biang-biang korupsi di Saudi Arabia jeung biang-biang Wahabi insyaallah lamun ieu laksana bakal berubah menjadi Sunni ahli sunnah wal jamaah sebab diteliti ku Raja Salman kekacauan ternyata adalah ti Wahabi saat di Indonesia kuari kerjebarkan Wahabi justru di Saudi Arabia kuari dek ditumbangkan ke Wahabianana kersani Gusti seperti etalah nah langsung diurusan nu ngabidana nage langsung Siti Asia berikut bidadari secara gaibna tidinya langsung dibedong disusuan langsung ku Siti Aminah nu pertama sehari 2 hari kemudian disusuan deui ku Siti Suwaibah ieu jariyah Abu Lahab boga amat ngaranna Siti Suwaibah ku bungah-bungahna Siti Suwaibah dipanggil kadenya nyusuan saenggeus nyusuan nyana bebeja ka Abu Lahab tasi mana anjeun Aminah ngalahirkeun anak kasep jeung lucu aju kula milu ngurusan cik Abu Lahab teh ieu nu aya di Injil teh anu bakal turun ti Abdullah jeung pasangan Aminah bakalna lahir seorang nabi ialah Muhammad cek Abu Lahab bunga amat ya Allah geus lahir ke alam dunia Suwaibah kuari mah kulantaran maneh geus nyusuan anjeunna sok teruskeun nyusuan dimerdekakeun ku bungah-bungahna kula boga alo geus lahir geus pokona mah maneh merdeka na ieu ku bungah-bungahna Abu Lahab jariyahna nu ngaran Suwaibah nyusuan Kangjeng Nabi padahal hanya saminggu nyusuanana bunga diperdekakeun bari Abu Lahab teh kaditu namakan jadi musuh Kangjeng teu imannya nama kacaritakeun jaga engke di akhirat Abu Lahab teh kan dikanarakakeun tetapi kaunikanana asal poe Senen nah ya Abu Lahab teh diangkat tina narakana atau teu karasa panas ku bungah-bungahna lahir Kangjeng Nabi ke alam dunia bari teu imannya na ka Kangjeng Nabi di narakana ditiiskeun poe Senen atuh komo urang Cilongo nya iman ka Kangjeng Nabi nya muludan bari jeung rada hujan ge pokona mah geus moal ka neraka bae lah endul ya endul anu tadi tukang gaplet ya sorga dul ka sorga endul Masya Allah bahkan nyana jadi pamimpin ke di situ jadi pamimpin ayo mana anak gua anu make balak genep teh sorga cek malaikat gua jadi kos kieu teh ya lantaran cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cacak-cacak Abu Lahab ngan sakadar bunga kulahirna hungkul tanda kelahiran tanda kabungahna lahirna Kangjeng Nabi diperdekakeun ngaran Suwaibah sebagai jariyahna di akhiratna datang ka ditiiskeun poe Senen Masya Allah tuh komo urang baca sholawat ja urang mah osok Pak sanajan bari tilu tas salat tilu osok tilu mah benernya anu osok mah aja masuk itu sabaraha bangun tilok gimana lebeungeut teh kadeuleut tilok asal tilok lain deui sinaran sok maca sholawat mah asalnya ieu Masya Allah kari dumadak ulah datang dadak teu maca sholawat jelema di Baghdad susah jasa tapi rajin jasa maca sholawat mah poe eta nyana boga anakna genep eueuh jang masak duit teu boga musyawarah nyana jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan euy nya sakjana teh hasil musyawarah alhamdulillah
nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur meujeuna nawarkeun imah ayalah babaturanna ngaranna Sufyan cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon susah jasa kula hese jang dahar-dahar aca anak genep maksudna ieu deuk dijual teh nek dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana deuk dipake usaha geus eta mah urusan maneh ku ari mah poe ieu aya ujang dahar lamun eueuh jang dahar ketungguan Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2 jadi genep jeung 2 sabaraha 8 dibere 8 tek geus geura ka imah heula gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae di Baghdad makan roti dahar dibawa ku nyana kakarak salengkah 2 lengkah aya anu bara main bari ceri kumaha neuleukeun roti makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae cak yana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae asana teu wasa amat geus neuleuh deui kicep deui neuleuh deui kicep deui ka roti cak indungna teh beuh kula geus 2 poe 2 peuting teu dahar tuh kan kula janji setengah jam bangun deuk turun deh hujan geus kajeun angin geus aya doa deh angin geus aya geus teu sanggupeun besi ngagebrek burung teu pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deui da lamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi hadiah heula ka Syekh Nawawi matak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah tuh beres doana eta ka Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun Nawawi coba ngadoa deui doana eta deui bae Rabbi firli wali walidayya warji cak urang Arab eta deui doana deuk nurunkeun hujan eta deuk ngeureunkeun hujan eta keneh mentak pernah diputat hajat kemudian manggil Haji Pedi mamacana hujan kemaribis Haji Pedi dipetakeun doa moal gepreg datang ka subuh tah masya Allah datang ka ieu rarungka dia tidak atunya ada balik ditutup baca dari berberkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana eta eta kos gitu ceknya depan cenah dibaca kukula menjadi kos gitu doa salah nyambatnya terus aya terus gerimis letik tuh cek kula geus setengah jam bener bae guys coba cepet bae nu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 2 peuting geus neuleukeun ka roti bae eta anakna indungna ditanya di ditu boga anak sabaraha genep sarua si nyai aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar geus lah aing mah tanggung susah ceknya jadi bikin kabeh kaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing mah teu ge kajian tidinya nawarkeun imah deui ngalamun bae nya kapanggih jeung Sufyan can baliknya na memang depan teh can dalahar anak dibikeun ka bakal bara main ku ari mah geura datang ka imah itu di imah anu mang mawakeun dahareun inu mendeng saja banak wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus datang ka dinya aja keur dibabagi ngahanang beji nu bener ieu masya Allah coba geura datang ka ditu nyana geuraan bae percaya teu percaya nyana begitu lempang bener di mana puping pan ieu ngadadak saha nu mawa nyana datang ka dia dipeluk ku pamajikanna kak masya Allah ieu kikiriman kakak poharanya kikiriman kakak sieun bener ieu iya tadi aya tamu ka dieu cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala ti makan jeung duit-duit tadi dibagikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna tita ku saha cenah tita ku kakak
aing bingung ieu sia kumaha lalakon. Masya Allah Karim geus kos kitulah kajadianana nyana ge kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etala dititah ku Gusti Allah. ieulah kajadian sholawat nu ajaib nu mantak kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri mareca sholawat beta di Masjid Bangona segala hapanon gitu ngar ketua mareca sholawat beta Bangona bari geus lale ieu teh ku rokok tapi tah ieu aturan mah di masjid itu baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji ayo di masjid teh maca sholawat deh kita set tasbihna ulah hiji 10 jang jualan maksudnya lain maca sholawat jualan tasbih tak ieu keajaiban. Nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakonna lantaran ieu mah geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal. Begitu ditimbang amalna salat kurang bagus, zakat puguh jelema susah, amal-amal nu lain teu bagus, korenganan nyana teh ngan solawatna doang dibandingkeun jeung nu lain garoreng otomatis solawat eleh jas salatna kurang bagus kabagusan solawat tetep eleh kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji gitu kene tahajud tilok duha komo duha mah pabelit jeung pabrik dan sholawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh kenca di tangan amal nu sejen dikorekan eueuh. Ieu mah keputusanna mesti neraka. Keheula cak malaikat nu sejen pasti aya ye ahli sholawat kajen buku mage aya. Periksa. Aya nu tadi teh eta sedekah kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sedekah roti nujang anak pamajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodako tur nyana ngecelakeun cai mata neule fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceuri baramentana nyana lagi ceuri. Nah aya amal ieu timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahanang bae kitu kan kos kebudi etek jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng kitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kubaya tetap ai lempeng kieu mah encan boga maziyah encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurik celak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh ku aing segala rupa disedekahkeun cakene sakiki boga ngan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa. Nah iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu ngan sasolawat-solawatna doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus
sehingga daek pura bere. Nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tina maca sholawat daek mere. Lamun orang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha? Berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana? Lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah. Lamun urang mobil boga kendaraan, ya kendaraan dibawa ke mana dipake ke mana. Lamun kendaraan dipake ibadah ya ke masjid ya zarat, ya kendaraan ngaranna berkah. Lamun urang boga pemajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae. Lamun urang encan salat cek pemajikan kak sabaraha ieu salat kak tuh gara urang salat neng ulah mikiran kula mangke deui kesalah kita mah bisa nih jangan henteu. Eta pamajikan lamun ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah. Dan selanjutnya Masya Allah karim. Nah iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi. Urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Ieu boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat, teu iman ka Kangjeng Nabi. Ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat, asal poe Senen ditiiskeun, dikurangan siksaanana. Nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka. Haji Pendi misalnya ka neraka ya. Lantaran ku harina sok maca sholawat henteu panas. Henteu panas. Engke di neraka ge ya Nabi salam alaika. Urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu. Muludannya di neraka. Ya Rasul salam alaika ditonton ku urang neraka kabeh. Berarti manghaji ka neraka wayahna nya. Ima tiis maksudna tiis da ka neraka tiis. Teu ngajawab ya ku embung meureun. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah. Datang ka 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah. Tahun kedua dilahir Kangjeng Nabi, lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril. Ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sa'diyah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua, nu hiji ngabaringkeun nu hiji melek dadana ka dieu. Siti Halimah teu kicep-kicep kieu bae ningalikeun. Berikut dulur susuna ningalikeun bae kaget. Muhammad ditikem, Muhammad dibunuh. Siti Halimah ningali kaget. Ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek. Mantak kurang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alit batas. Didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan. Siti Halimah kaget kasieun sanggeusna kasieun maka Siti Halimah Sa'diyah ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah. Hujan geus mulai dek turun deui. Ieu mah insyaallah diteruskeun kurang mantas bulan di dia ke mana ieu? Ke mana? Ieu malam naon ieu? Aing mah jadi sekretaris teh araseun biasa. Heran aing mah. Teu nyaho jadwal ieu. Malam naon? Malam 1. Ieu dilanjut kakarak datang ka tahun kalima Kangjeng Nabi dikembalikeun ka Siti Aminah lantaran Siti Halimatus Sa'diyah kasieun. Nangke orang lanjut tahun 5 tahun genep tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakal nya. Jadi iya terus dimimiti kamari tidinya geus dimulayan hari datang ke tahun kalima urang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad
اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.